أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الضر المحجلين وعلى آله أبهر الكاملين وأصحاب الهادين المهتدين إلى يوم الدين. وبعد. Hadratul muhtaramin, di kesempatan kamari urang parantos ngabahas tentang ayat Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat anu mana dirinya Allah mika cinta jalmi mika cinta ke Allah, kadah mika cinta kangjeng Nabi. Ciri jalmi nu mika cinta ku si Allah di antawisna itba'u amrahu, kudu turut kana parentahna, wa isaru ta'atihi, sareng kudu napakan taat urang, aya tapak dina diri urang, terus nu katilu wabtiqa mardati, urang nyupri kana ridho Allah Subhanahu wa taala. Jalmi model kitu eta jalmi nu mika cinta ka Gusti Allah. Di mana urang paratos optimal mika cinta urang ka Gusti Allah, maka Allah bakal mika cinta ka urang. Kumaha atuh cirina jalmi nu mika cinta ku Gusti Allah, di mana Allah paratos mika cinta ka urang aya cirina. Wa hubbullah lil mukminin. Saur ulama disebutkeun wa hubbullah lil mukminin ari cintana Allah ka jalmi mukmin. Hiji sana'uhu alaihim, Allah bakal muji ka eta jalmi anu mukmin. Dipujina ku Gusti Allah dan ku manusia. Di mana jalmi paratos dipuji ku Gusti Allah, urang ulah dina ngalaksanakeun amal ibadah ulah hayang kapuji. Urang ahli tahajud tong disebut-sebutkeun urang teh getol tahajud. Engke oge ku Allah bakal ditembongkeun. Urang ahli sedekah tong disebutkeun urang teh ahli sedekah. Engke ge ku Allah bakal dipuji. Dipujina ku Allah di dunia sareng di akhirat. Urang ahli berjamaah, urang ahli maca Quran, urang ahli segala ngalaksanakeun amal ibadah kade kana ditutupan upami dibolehkeun ku Allah urang, maka Allah benuk eta dia disebut ria, maka amalna moal ditampi ku Allah. Tapi mun teh ku urang disumputkeun pasti ku Allah bakal ditembongkeun. Cirina kumaha sana alaihim, eta jalmi ahli ibadah ku Allah bakal dipuji di dunia yang di akhirat. Jalmi ahli ibadah mah dipuji sehingga jalmi nu ninggal Nabi janten segan. Sabab jalmi pinuh ku pujian. Sana alaihim sabab dipuji ku Gusti Allah. Lamun jalmi terus dipuji ku Gusti Allah, sadaya makhluk mukmin, gair mukmin bakal sieun, bakal isineun ka jalmi nu parantos dipuji ku Gusti Allah. Eta ciri jalmi nu dipikaceun ku Gusti Allah muka hiji sana alaihim. Allah dipasihan pujian di alam ku Allah Subhanahu wa taala. Bukan dua seorang ulama wa thawabuhu lahum, Allah bakal ngasihan ganjaran ka jalmi mukmin. Tak ari ganjaran kurang sok terpaku ganjaran ke di akhirat. Ganjaran puasa ke di akhirat.
ganjaran di sholat mungkin di akhirat, ganjaran sodaqoh mungkin di akhirat. Allah mah di mana masihan ganjaran double ajroni, dua ganjaran di dunia jeung di akhirat. Hiji kontan di alam dunia, dua dianjuk di akhirat jaga. Janten ganjaran ti Gusti Allah mah teu di akhirat hungkul, di dunia ge bakal karaos urang sadaya ganjaran ti Gusti Allah. Urang rajin ibadah bakal karaos ganjaran ti Gusti Allah teh. Di mana? Di dunia di akhirat. Urang getol sedekah bakal karaos ganjaran ti Gusti Allah di dunia di akhirat. Kajamin iman mah. Ade kajamin teu mukmin kumaha? Kajamin teu iman mah hiji we di dunia hungkul. Abul-abulan jami nganyumbang ka fakir miskin di mana aya bencana di urang di luar negeri anu notabene aranjeunna teh jam-jam Islam. Nah di pasihan ganjaran ti Gusti Allah di pasihan da karasahan aranjeunna oge. Di mana nyumbang pangkulana nyumbang ka Bali, nyumbang ka Jogja, di mana teras tsunami rupi-rupi orang-orang luar. Nah anjeunna wantun ngorbankeun hartana, saha anjeun geus apal di mana anjeunna nyumbangkeun kana hartana Allah bakal dipakenakeun. Di mana? Di dunia. Di akhirat kabagian. Jadi Allah mah masihan ganjaran di dunia di akhirat. Ari urang kumaha jalan iman? Jalan iman mah ku Allah dipasihan ganjaran di mana? Double jalan iman mah. Dunia ongko, akhirat ongko. Thawabu lahum. Dipasihan ganjaran Gusti Allah double di dunia jeung di akhirat. Kare ulah nyebutkeun ganjaran Allah banyak akhirat ongko. Dunia ge dipasihan. Mantap, tapi kare lamun urang nekakeun bahwa ganjaran urang teh dipasihan ti Gusti Allah teh kana 30 jelema. Sapertos urang dipasihan dipasihan artos deug duitna henteu. Pan ganjaran ti Gusti Allah dari kita ibadah, hiji ganjaran ti Gusti Allah dari kalau dipasihan kesehatan. Dua dipasihan rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Tilu urang dipasihan gedung urang kali soleh. Suur eta teh ganjaran ti Gusti Allah. Ganjaran-ganjaran unggul ladang emang ibadah urang dalam dunia. Jadi teu terpaku kana artos unggul. Ongkos abdi ibadah tapi bukan duit ongkos abdi ibadah tapi abdi teu gaduh bumi-bumi acan sanes kadenya unggul. Amal ibadah gaya ti Gusti Allah seueur anu cocok sareng kahoyong urang sadayana sareng kahoyong Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu saur ulama di mana Allah mika cinta ka jalmi mukmin sirina afuhu anhum. Naon cenah hartosna dihampura kabeh dosana ku Gusti Allah. Nah kumaha teh apal cenah abdi teh dihampureun dosa ku Allah Subhanahu wa taala aya cirina. Naon? Tingali patekanana, tingali kalakuanana. Di mana jalmi geus dihampura ku Gusti Allah, eta jalmi bisa ngajaga kana lisana. Lisana mawantun ngomongkeun batur, kawinan batur. Di sana mantun ngahinan batur. Di sana mantun mitnah batur. Sabdi jaga Gusti Allah. Eta jadi ciri jalmi dihampura ku Gusti Allah. Socana mawantun ninggal perkara anu haram. Eta ciri jalmi dihampura dosana Gusti Allah. Pandanganna teu wantun ngatakeun nggunakeun kebijakan kanu haram. Sabab eta dijaga Gusti Allah. Sampeyana moal lamun ngalengkahkeun kana jalan anu haram. Sadayana panca indana moal wantun dilengkahkeun dianggok kana perkara haram. Sabab jalmi nu paratos diampunkeun Gusti Allah mah dijaga dirina tina pidamel dosa. Dijaga naon? Dijaga supados anjeunna diemutan Gusti Allah teu midamel dosa deui, kami dihampura. Beda lamun kana upami kalembah ayeuna urang teh aya nu jalmi keur istighfar, aya nu tobat, tak anu dihampura mah tobat. Anu istighfar mah teh poresan. Model kieu, ayeuna urang Pak RW jadi Pak RW di mana abdi calon RW, di mana abdi jadi RW, abdi rek di pangbedahkeun balong. Eta teh jadi RW teh. Nya atuh janji teh ka masyarakat. Sok bedahkeun balong. Aya meureun 5 kintal dieusian ku Pak RW teh. Budak kolot budak asup ka luhur ka handap ka balong. Tos beres, budak can kabagian. Cicing di luhur. Eta budak can mandi aya di luhur balong teh. Kocokok, cau, cai, enak lauk, turun ke handap.
teu beunang naik deui ka luhur kocokok deui lauk handap nih haban we di mana lauk turun ka balong naik deui ka luhur aya lauk turun ka balong naik deui ka luhur kitu jeung kitu eta teh ciri jalmi nu istighfar tukang istighfar ya urang mongko istighfar dosa deui istighfar dosa deui istighfar dosa kitu jeung kitu eta teh tukang istighfar ya udah tapi mun teman diciwit leh ku kolot jiwir dibawa ka imah dan terus dimandian diwadakan eta budak teh di bajuan anu alus di minyak senyitan eta pikeun kaset pek antepkeun budak cenah ka balong teu moal mandi eta budak turun ka handap ka balong dan geus mandi eta ciri nu tobat jadi ciri anu ditobatna dihampura Gusti Allah moal wantuneun midamel dosa anu kadua kalina ya kan aya ciri janur ahli istighfar mah masih kene hoyong midamel dosa tapi lamun kalamian mah di mana orang sering istighfar Allah bakal dipasang hidayah tiasa tobat ke Gusti Allah seueur istighfar mah tok sanes urang midamel dosa dan di janji waktu urang bakal jadi ahli tobat meureun ieu ibu-ibu angkat ka pangaosan ya. Balik di mana di pasar mau balik mau mandi heula langsung ka pengajian terus-terusan tiap balik di pasar ke pengajian ke pasar pengajian jadi waktu mah dah ke pengajian teh teu mandi acan tah jadi waktu anu ngieu ieu teh asa bau naon teh asa bau pasar akhirna kumaha mikir manehna oh nya isuk mah ka pengajian teh rek mandi amare kitu jadi we mandi teu ngaji hungkul jeung mandina jadi urang teh asalna istighfar tapi lamun karamian mah nya urang teh kudu tobat mongko istighfar mongko migel ka gorengan tah jami nu dihampun deui ka Gusti Allah cenah teh apuh dihapunkeun Gusti Allah teh dihapunkeun dosana Gusti Allah jadi ahli tobat anu terakhir sahabat ulama naon cenah cirina jalmi nu mukmin nu dipikancen Gusti Allah teh in amuhu alaihim bi rahmatihi wa ismatihi wa taufiqihi Allah bakal masan nikmat ka eta jalmi mukmin kalawan rahmat dikanyah di Gusti Allah wa ismatihi jeung kalawan panjaga di Gusti Allah wa taufiqihi jeung dibere taufik ku Gusti Allah jadi kanikmatan teh wih deui kade lain tina berbentuk harta benda teu sadayana jalmi dipasang harta jeung benda tapi sadayana jalmi nu teu sadayana dipasang harta jeung benda tapi jalmi dipasang senang jeung kesenangan nikmat di Gusti Allah teh rahmat dibere kasenangan hirup Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Rasul meninggalkeun baiti jannati imah abdi teh surga abdi padahal mi Kanjeng Rasul alit tapi anjeunna sok sanos bumina alit tapi hatena lega sebutkeun imah rumah tangga kami teh seperti surga lain imah nu leutik tapi hate nu lega tak ciptakeun imah temasan di Gusti Allah teh non jiga diberi kanikmatan sama Kanjeng Rasul boga imah leutik tapi hate lega asal lega we urang mah imahna parana bagat garana DKB tapi hatena leutik nah jami nu dipikan cita Gusti Allah teh di mana hatena diberi katenangan ini jalma dipasihan ku Allah kakayaan jeung kanikmatanana cirina jalmi nu dibere kanikmatan ti Gusti Allah jeung kasenenganana di mana dibere harta daek sedekah sakok bagir gitu pamimpin oge bakal dibere katenangan kanikmatan Gusti Allah bakal dipikaceun Gusti Allah di mana pamimpinna adil dibere katenangan lamun teu adil moal tenang ulama bakal diberi katenangan hidup dan Gusti Allah dikatakan lamun seorang ulama di mana ngamalkeun kana di mana ilmu teh diamalkeun bae dia amal kana bari ikhlas urang nu bodoh jalmi fakir kumaha bakal dipasang katenangan ku Gusti Allah di mana sabar nampi kana cobe ti Gusti Allah
Lanjutan hubbullahu lil mukminin, urang sing janten ciri-ciri najami anu dipika cinta ku Gusti Allah. Janten hoyong janten jami nu dipika cinta ku Gusti Allah. Konsep tadi pertama, urang kada optimalkeun rasa cinta urang ka Gusti Allah, di mana urang tos optimal melaksanakan cinta urang ka Gusti Allah, maka Allah bakal mika cinta ka urang. Man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'ahu. Sajani nu hoyong seneng papanah Gusti Allah, Allah ge senang papanah ka urang. Tapi jamin nu alim papanah Gusti Allah, Allah yang bendeun panah ka urang. Mudah-mudahan urang digolongkeun jalmi nu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.